Aduh, siapa enggak? Lan. Asara dari penting aya namanya. Ricuh, penting nama Kang. Aduh. Ricuh. Alhamdulillah. Ini di malam Selasa. Malam Selasa Kang, betul. Ya, kita geser jadwal. Seharusnya kemarin malam Senin. Kita geserkan ke malam Selasa karena urangna hudang kering gitu. Nya usum mana teh Aduh, Kang. usum. Lulus keneh itu sebenarnya mah. Lulus segala rupina. Hah? Lulus segala rupina. Segala rupina. Tapi alhamdulillah Kongres masih bisa mengudara dan kita masih siaran langsung dari Kopi Silokalem, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah Kang enak teh episode ke-10. Ke-10. Jadi geus episode 10 mah buk si guru ge rada manyangan setting. Bener. Beki lega dina mah. Beki lega antarana ge. Beki lega. Aduh euy. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu teh nayaga can komplit. Mohon kumargi tukang kenang eta beak tikarep kurang ajar pisan tukang kenang. Mohon. Cuti heula eta. Hah? Cuti heula cenah. Lain cuti motorna pareum. Di opname cenah. Aduh. Erek ini cenah motor pareum tapi gak apa-apa lah. Urang mah Kang bagja. Minggu kamari mah panan orang suwung serangan. Komo lebih parahnya. Lebih parah itu mah. Lebih parah. Aduh, dan alhamdulillah si Angga sekarang ada baturnya lagi. Alhamdulillah. Neng Dini tan gitu nama. Jeung si ieu sarwana. Kemana minggu kamari? Tedamang. Tedamang, sarua. Guru nganter nu Tedamang. Oh, heeh nganter nu Tedamang. Iya nu Tedamang na. Jadi iya. Sarua we di Nararaga Tedamang. Urang mah saling. Jadi saling aya generan urang mah. Aya nu gering, aya nu nganter. Aya nu datang. Aya gitu. Aya tuh nya. Anu tadi bayar aya. Anu tadi bayar tangtos da unggal-unggal ge. Aduh. Alhamdulillah Kang nya. Ya alhamdulillah kita masih bisa biasa dikempalkeun lah dina kieu. Betul. Karena sebagaimana visi misi eta teh euy. Selaku Kongres ini kan bagaimana menjadi ruang untuk menepungkan, ya untuk menghijiin, ya menghijiin gitu ya antara lintas generasi terutama. Jadi kumacarana aya hiji rohangan anu mana dina rohangan eta kolote bisa mere ka budak. Tah betul. Bisa ngadeudelan gitu nya. Atuh budak sawalikna bisa narima. Nya kan kelemahan barudak ayeuna mah hoream nepungan kolot eta tah. Betul Kang. Dina nyuprih kailmuan ya. Ya. Nu matakan kumacarana kudu aya alternatif. Alternatifna teh manggihkeun kolot jeung budak dina hiji ruangan. Ya. Jadi itulah gitunya. Visi misi kita. Visi misi nama. Saya selaku sekretaris Kongres ya. Merasa reus. Reusnya. Merasa reus. Alhamdulillah. Aduh, ngan dia si guru beda seragam Kang. Hah? Teu maca grup. Naon? Bedanya seragam. Pengen aja kan marah ke baju krem. Urang mah teu maca grup ge rada akurnya warna teh nya. Tadi nanti pakai baju iya. Ai taeun nita. Baju hejo. Ai taeun geus dipancen teu marake. Aduh, hampura. Neng olah tinggali beki leket we jeung si uanya. Aduh. Tah neng kitu gawe uang maneh teh. Cicing. Dari aduh, kenal eta? Ya. Cicing. Soal dijadikan barang bukti wah. Aduh, bagaimana kondisi lingkungan sekitar Kang? Ya, Tasik alhamdulillah kondusif. Kondusif, tapi yang tidak kondusif itu lingkungan hari ini. Banjir euy. Banjir di mana-mana tuh. Akhir-akhirnya pan usum hujan Kang. Ya. Kamari abi ngalangkung ka jalan Transabangos stopan. Banjir ya. Kang. Ayeuna mah Citapen. Banjir. Hajat Mustofa. Banjir. Mangkubumi. Banjir euna mah. Cacakan Mangkubumi mah jalanna teh geus diluhurkeun. Anggar we banjir. Banjirnya. Nah, cik atuh ka pemerintah teh. Ya euy, cik atuh euy. Cik atuh. Nah, banjir atuh. Sebenarnya persoalan banjir itu karena nu baheulana hutan pohon ya, berubah jadi hutan beton. Ya, eta nu jadi masalah nama. Ya, malam ini alhamdulillah Kang Angga. Ya gimana? Kita kedatangan sosok guru yang luar biasa, kolot urang gitu Kolot urang sararea. Ya, maestro. Sastrawan.
Yes. Tukang Hebat. nyieun rumpaka, Tukang nyan rumpaka, tukang nyanggi ongkoh. tukang nyanyi, wah. Eta euy, Alhamdulillah. apa maneh lagu ieu? Kota Tasik, kota Resik. Tah, anu eta Sabeuting aing ngapalkeun Heeh. eta. Piraku we da pasti we urang anu kungsi sekolah SD mah pasti apa lagu eta. Nya atuh. Santeuna gitu nya. Malah unga milang kala lagu eta teh. Wah, euy. Wah, terdengar di sound Heeh. mana gitu. Aduh, tah. Ayeuna urang ngobrol jeung penciptana ye. Sajabi ti kitu anjeunna teh kacapangan pisan dina nyerat anu nempel dugi ka ayeuna nya di simkuring heureuy Sunda. Heureuy Sunda. Nya, heureuy Sunda jiga heureuy Persib, heureuy bobotoh Persib. Eta teh. Tah, engke oge aya hiji deui ye. Anu harita nyieun maneh ngah kai wae geuning. Aya deui jelema eta Ada aya balik deui. Oh, alhamdulillah. Alah, Kang Cecang aya Kang Pongkirnya. Aya, aya Kang Aya. Pongkir engke. Oh, jadi duaan. Nya, erek naon cenah Kang Pongkir? Teuing kewe urang tanyanya. Bapak eta mah ada. Da bieu keur di mana di Siloka ka dieu kongres deui hayu. Raja nama dina poster ge. Heeh. Cik, urang ieu we nama. Neng Ola, tos aman nya? Aman? Oke. Udah ungut Urang wae. langsung we nya, urang geroan ye, urang paguneman kala ieu kabana saponok ting euy. Nepi teh teh. Keneh teh. Kela neng nang tunggu lah sakedeung. Nang tunggu neng. Sok tah kitu. Neng Dini mentas. Kayak kumaha eta tuh? Kang Cecang aya cai teh. Cacan. Sugan mahi lah nya. Aduh euy. Ayo urang geroan we. Ala nyar tu datang deui angga kopi Silokalem teh beuki pinuh wae enak mah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Dan mungkin juga nanti entah di episode keberapa kalau kita mau mencari suasana baru mah jigana urang ngageser kan selokasi Oh dia nya. nya, apa rencana teh per 10 episode Kang? Mudah-mudahan kemah bisa di selokain di hiang Kalau ini ya. atau anu di unsil. Tapi urang teh yang ngajaran mah nahanapun tangkal geuning euy di hiangnya jiga ngeunaheun. Ngan loba balan si guru meureunna. Lain. Lain jika nu ngeunaheun urang teh kudu teh sabenerna mah aya di outdoor teh. Ya, Pikiran teh Kang pan bisa bari udud. tah Tah ripuh nanti teh bisa udud di dieu. ripuh nanti teh bisa udud teh. Aduh, oke lah, kita langsung panggil saja. Namina teh Pananang Sos, euy keprok heula atuh euy. Mangga Pak. Berikan. Aduh, Pak. Kongres ngawakong ngepik Ahinya. Enggak panjang ting ah. Kongres meja aya cerita di siloka ngakuar hiji cerita di siloka tempat Pak cekapnya, punten, Pak. Alhamdulillah euy. Pak, damang Pak. Wes soraan geuning. Kumaha teh? Cik, ngecesang. Tanu ieu Pak. Cobi. Alhamdulillah. Iya. Teh kata kadeun Kang. Pak sadi dinten ayeuna manawi kegiatan teh naon wae. Assalamualaikum warahmatullahi Oh nya. Buka. Ujug-ujug kana pokok. Ngawanokeun ti mana gitu tanya. Ya. Sampurasun ka sadayana. Rampes. Samemeh ngaguar obrolan. Panembe atos diwanohkeun, tapi itu jelas sebenarnya. Ya. Supados langkung wanoh ka sadayana urang wawanohan heula. Wanohan. Sim kuring teh nami teh Nanang Sos singkatan eta teh da. Panjang nama Nanang Somadi Sastra. Eta teh sanes sarjana sosial Pak. Sanes. Sanes ya. Da sim kuring mah S1 SPD, S2 na MPD, MPD, jadi nyambung. ya. Sos mah eta mah tina Somadi Sastra disingkat. Gumelar lahir di kampung, teu di kota. Orang kampung Oh. di Gunung Bubut, Desa Pakalongan, Kecamatan Solong Hilir. Bibit buit nama. Jadi di nama daerah pesantren. Wah, Mung sekolah nuju SMP di Tasik, di SMP 4, alumni Oh. SMP 4 ya. Terus ke SMKI atau napi Kokar Bandung. Pokar. Aya nama jantan SMK 10. Mohon.
dina tahun 1882 diangkat janten guru SPG, guru kesenian Dati Kokarta SMK Bandung. Dugi kabubarna. Teras SPG menuju sakada bubar, bos bubar, ngalih ke SMP 14 Tasik. Janten guru kesenian. Kenging 20 hiji tahun tadi dinya. Dugi ka 2007 didinya teh. Diangkat kepala sekolah di SMP Taman Sari SMP 2 hiji. Teras di ngalih deui ke SMP 7. Pamungkas janten kepala sekolah di SMP 12 Kawalu sakedap. Ngalih deui ke SMA 2 Tasik janten pensiun mah SMA 2 dina tahun 2018. Eta tah biodata namanya. Biodata. Namanya apa terusan kegiatan naon. Ayeuna kumaha sadi dinten pas satosna pangsiun. Pangsiun mah kegiatan rada nyase benten sareng di dinas mung sakedik eta teh. Ari nu dinas mah sering gaduh artos tapi teu gaduh waktos. Upami nu pangsiun mah seueur waktos tapi teu gaduh artos eta beda na teh. Benten teh. Kagiatan saat pensiun dari kapungkur ke di tahun 78 kagiatan teh penulis. Dina Mangle, dina Gibangkara, dina majalah dina koran Kujang, dina koran Sifat Tahunan. Jadi tos biasa nulis mati kapungkur. Malihan nuju di SMA 2 5 tahun upami persanten kenging 13 judul novel nulis novel 5 tahun bayangkeun eta teh nu rata-rata aya 150 halaman sajak mah teu kaetang duit kayeuna sajak mah aktif kagiatan ayeuna diantawisna ngarang lagu nyanggi lagu norbitkeun barangkali hoyong rekaman dina Popsuna mohon tujuanana iwalti supaya barudak warawudi kana budak budaya Sunda ngalangkungan rekaman namun gitu adi tayangkeun mah ya dina YouTube aya dina TikTok saja bitik itu oge sok anu miwarang ngalatih kesenian Sunda anu tiasa sapertos kursus kacapi nu diajar kacapi nu diajar pupuh nu diajar degung atanapi nu diajar maca dongeng atanapi aya nu nulis diajar nulis carpon sok lajeun saja bitik itu oge sok rajin di piwarang ngajurian aya lomba Sunda aya lomba atanapi pasanggiri aya oge dina lomba-lomba PLS 3N aya namanya Pak kitu kegiatan anu rutin mah waktos mah upami nuju usum anu miwarang atanapi ngalatih iya pami ieu Pak kawitna resep kana nulis eta kumaha lalakonna Pak? Resep kana nulis mah di kelas 4 SD eta teh margi di SD di Kapungkur di kampung di depan can lahir barunya tahun 72-an mah buku teh seseueurna di SD teh buku-buku Sunda. Mohon. Di antawisna aya buku Taman Pamekar tabila aya pamiarsan sajaman jeung sim kuring. Buku Taman Pamekar eta teh nyarioskeun isah ade Udi malih katalar eta teh cerita-cerita di pakampungan oge aya buku Pamekar Basa aya buku Oha jeung Upi aya oge buku Umi jeung Udi ayeuna mah tos aya buku-buku Sunda dina tahun 77 di Tasik oge masih seueur perpustakaan ayeuna mah lapur di sisi jalan di jebatna teh Taman Bacaan. Jonten Kang Cepi tiasa nambut buku di sisi jalan. Atanapi usung bulan puasa ngabuburit didinya. Nambut buku dinya. Terus nyerata kapungkur teh dina mangrupi carpon cerita pondok sareng sajak. Nuju sakola di SMKI oge sok rajin nyerat rumpaka lagu. Mohon disanggi ku rarancangan. Saatosna kaluar mah jantan alumni ngarangnya lira. Tahu pami buku heureuy mah eta mah kaedean wela nasi goreng kantos di jurusan Padalangan seperti kieu serangenge teu ngarti yang Kang Cepi teu naon serangenge samarengan anu tamada naon tamada tangke di PR-keun
Pilarian jawabanana dina kamus bahasa Sunda, tapi ditaroskeun ka sepuh ka saha wae di luar. Secara teu langsung barudak bakal resep maca teh. Malah coba Kang Cepi ayeuna. Pengetan. Di SMP diajar bahasa Inggris 3 tahun. Mohon. Ya. Di SMA atau di SMA 3 tahun. Mun kuliah di perguruan tinggi 2 semester bahasa Inggris. Bisa naon urang eta geus 6 tahun ditambah 2 semester berarti 7 tahun. Kuduna geus bisa pidato atuh. Seutikna gitu banyak. Margi sabaraha kata. Kunaon teh tiasa-tiasa kalabat simkuring salah ngalarapkeun. Coba lamun dibalik. Kang Cepi ku guru bahasa Inggris pibarang kudu katalar 5 kata we saminggu. Mohon. Kursi, gelas, bangku, meja 5 kata we tina kamus kudu katalar. Meureun sabulan teh 20 kata. 20 kecap mohon. Nya. 10 bulan 200 kata. Wah bisa nulis 200 kata mah. Tong satahun atuh eta mah. 3 tahun di SMP 200 kata geus bisa pidato sigana teh da. Kantenan ku 6 tahun. Kantenan ditambah jeung 2 semester di perguruan tinggi. 7 tahun berarti wah geus bisa pidato. Tah, dana dibalik bahasa Sunda. Kumaha lamun bahasa Sunda teh saminggu 5 kata. Kemang cengek naon. Kemang bawang naon. Kemang bawang naon. Kemang cau naon. Kemang peuteun 5 kata we pilarian. Berarti sabulan sabaraha kata nu apa sing katalar. Nya. Atanapi dibalik. Terjemahan Quran kudu apal saminggu atanapi sabulan we lah tong saminggu. Fatihah sareng jeung terjemahanana. Barudak teh encer otakna beda jeung geus dewasa. Sigana teh katalareun. Nya sabulan ieu mah sa ayat mah atanapi sa surat mah. Cing 30 juz sabaraha taun bagigana lamun leukeun da buktosna di luar negeri mah seueur budak anu 15 tahun 13 tahun nu katalalar Quran sareng terjemahanana berarti cara metodikna panginten anu sae metodena berarti carana jadi Bang Suldi kana kaya sastra simkuring atau nyiptakeun lagu ngaran kekembangan eta nyebutan ngaran kekembangan dilagukeun eta teh ame gampil biasana ku lagu mah gampil gitu nya nah jan ideuna kapangaruh kataji kaidean ku ibu-ibu pangawasan di madrasah di masjid pan ngaran-ngaran malaikat sok dinyanyikeun ku pupujian mantak naon lamun pelajaran ge dikitukeun ternyata jalan dikitukeun ayeuna contoh nu diajar ngacapi ieu pang resep ngacapi ti mana mimitina tina sering ngadangu jeung ningali pan dalam teu ningali jeung teu ngadangu mah mal katajian ngacapi mal hoyongeun diajar ngacapi gitu. Ayeuna ngantosan ka SMKI diajar kacapi wa kada tamatul SMP 3 tahun di SD 6 tahun 8 tahun di SMKI 3 tahun ayeuna mah kadahna 3 tahun diajar ngacapi atau lami teuing kadahna berarti ti mimiti geus diwanohkeun seueur pan ayeuna mah budak SMP nu bate rasa ngacapi berarti nu nyetakna saha lingkungan ayeuna Kang Cepi resep diajar ngadalang ti tahun sabaraha ti zaman di mana resep kana wayang nu di SMP diwanohkeun nu mawi ayeuna Kang Cepi gaduh sanggar padalangan sae ngawanohkeun budaya padalangan ka murang-murang kali SD SMP kone tapisna mangke kumaranehna nya tapisna mah kumaranehna bisa nama kumaranehna tapi anu penting mah resep heula engke geus resep mah tangtu bakal beuki gitu contoh Kang Cepi ayeuna budak balita di Pasihan Tuang ujug-ujug jeung jengkol pan mal jalan tapi cenah resep heula tuang engke geus resep mah mangga disuguhan jeung daging mangga jeung lauk mangga jadi resep heula nu dipayunkeun mah tah supaya resep teh diwanohkeun pan Kang Cepi nuju budak mah nu kieu disebatna naon tuangeun oge ku kolot teh akhirna penasaran hayang ngasaan da kunaon budaya ge teh dikitukeun tapi sok sanajan kitu budaya teh tetep kudu aya tuturus ti luhur nu ngeprak ti para inohong hartosna inohong lagi kudu beuki ai teu beuki mah minimal apal gitu banyak minimal apal ka dituna komo beuki komo beuki gitu nya pan ayeuna teh sadayana resep main bola pan aya teh sadayana bisa main bola tapi resep lalajo Persib malah bisa nyawat bola mun dioperkeun ka si anu bakal jadi gol padahal orang teh teu tiasa main bola nama komo jadi pelatih mah tapi
ngomentaran bola nama pan orang kadang-kadang pinter batang pelatih komentator teh hartina orang resep Mohon. malah nyeri hati mun Persib eleh pan Mohon. nah, Ya. berarti orang Makan resep pada tanya. geus resep teh kataji Ya. mun geus kataji ngarasa miboga Ya. tah seni ge kudu kitu Ya. resep kataji ngarasa we miboga Ya. dan seni oge sastra oge kitu kan tenan dina bahasa Sunda mah disebutna bahasa Indung Mohon. bahasa Indung bahasa Sunda teh bahasa anu panglengkepang beungarna salam dunya bayangkeun Ya. ai nyebatkeun pangalusna mah bisa salahnya bisa teu raoseun urang daerah sanes tapi lamun nyebut pangbeungarna mah wani margi di Sunda mah aya bahasa keur saluhureun keur sahandapeun keur kasasama jeung keur kasata oge aya Aya. lengkep coba ayeuna cek Pak Taufik ya dina bahasa Indonesia nu dimulai ku M ngan sabariji menendang Makan. memakan mengambil mencuri Ya. naon deui Minum. meminum atau Meuleut. Oh, semua setiap mulai dina M tapi dina bahasa Sunda mah pan miliaran Ya. Miliaran Pak Teteh. miliaran tina M teh meuli moal sabaraha Oh, heueuh bener. Miliaran agak Teteh. Dibelak-balik mah. milu moal Ya, 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 ya. itu ya kan Sunda mah beunghar Beunghar Teteh. tah ayeuna heureuy Sunda oge Sunda mah raket patalina jeung guyon heureuy keun bae kasar oge jeung jorang oge da eta mah ciri urang Sunda nah ngan ulah teh mah dianggo amek Ya. atawa di umar lamun jorang teh ngalarapkeunana ka saha heula Ya. nya itu ieu tapi pilihan ayeuna lamun ngabodorna di publik nu mana anu biasa dianggo heureuy Ya. teu salawasna kudu jorang Tah pangeunaan eta heureuy Pak, buku heureuy anu tos diterbitkeun aya saberiji Pak? aya 3 judul Tilu judul. aya heureuy sarenge jilid 1 jilid 2 jilid 3 aing ngadamel buku nama tos dugi ka 7 Mohon. namun anu 4 5 teh can dicetak nuju milari sponsor Oh, eta. Nah. Tah, sugannya sponsor ieu. padahal eta buku heureuy teh bakal payu Mhm. mun aya sponsor mah Ya. bakal payuna kumaha margi ayeuna aya lomba FTBI Mohon. ayeuna lamun sahiji sakola gaduh 2 we buku na ngagaluh Mohon, 2 mohon. mangga sa Jawa Barat sabariji Ya. ngapriogieun bari teu sabaraji gana teh hayu lah Mohon, mohon. gitunya buku-buku heureuy Sunda Ya. margi jarang pisan Akhirnya tos langgi pisan ya Pak heureuy Sunda mah. Langgi Kami pisan. dibandingkeun sareng sajak gitu. mohon malihan sim goreng nuju milari oge ayeuna sutradara atau napi pengusaha Mohon. film anu hoyong milemkeun nopel-nopel sim goreng Nah, iya tadi direncanakeun teh enggak? nah bade diajak ku obrolan mangga bade langsung ku bentuk tulisan mangga kantun dina WA Mohon. pamiarsa hoyong maca tina WA mangga gratis Digratiskeun teh Pak. gratis Ah, kalebet diajar ngawisuna mohon. gratis Mohon. nya. Kalebet hoyong rekaman oge gratis ngan studiona nu mayar mah Mohon. Tah, Ya. pamikan anu gratis mah sok kabita abi mah Kang. Hah? Sok kabita pamikan anu gratis teh. Kana cepilna teh jauh. Aya jelema gratisan ge mah Pak. lamun kana gratis tareh lintuh jalma mah ngan lamun lebah mayar mah sok haroream Ya. ai studio mah sim goreng mah teu gaduh ngan lamun diajak ngarang lagu ieu teh naon siloka Mohon. namanya nu dianggo lagu naon siloka Namanya teh jalan teh laguna lagu karembong Karemong Kayas. Karemong kaya. rupakana nu digentos pan Lupakan anu digentos sareng tiluna teh deubel. kumaha lamun kapayun mengadamel laguna khusus siloka Mohon. ya jadi khusus lagu siloka ngadamel itu ieu kantun direkam eta mah di mana Ada teh rekaman kenging sawangi, Pak. mohon jadi tiasa Itu bobo. upami ku karemong kayas pan iramana gumbira Mohon. tapi upami khusus ngadamel mah jadi heureuy contoh aya kapungkur di nasaran TV aya acara bruk brak TPRI. nah TPRI Mohon. bruk brak pan jadi Mohon. rasa laguna teh benten Eta teh panano kabungkur teh banyak. panano Mohon. panano ta urang ge ngadamel anu Ya. si anu temana siloka Mohon. anu iramana sapertos minimal sapertos gitu atau Ya. tapi gaduh ciri khas sorangan janten teu salawasna lagu nu tos aya di
Ngareka gitu ya. Mohon. Bilih kedah widi heula ka pengarangna. Tah, eta. Gitu. Ayeuna mah hak cipta teh ya banyak. Aha. Pami sajak Pak. Buku sajak ya Pak. Buku sajak mah seueur. Ngadamel buku sajak teh parantos hampir 5 judul. 5 judul. Per buku teh aya anu 170 judul sajak. Malah sajak mah seueurna dina Facebook mah gawe. Dina Google oge aya judulna dina tetelar kawaas. Dina Facebook mah Facebook nanangso seueur sajak. Kalebet buku heure-heure Sunda di dieu. Dina YouTube mah seueurna lagu. Lagu-lagu ngan simkuring tiasa dina YouTube nanangsos channel bilih pada di uningaan mangga di dieu. Pami dongengna ieu Pak, anu lagu Tasik Kota Resik teh eta. Dongengna kumaha teh sadianggo ku Pemkot ayeuna Pak? Lagu Tasik Kota Resik mah diciptakeun tahun 2005 nalika nuju wali kotana Pabubun. Pabubun mohon. Harita Pabubun nuju hoyong gaduh lagu ciri khas Kota Resik. Milarian pengarang lagu di Kota Tasik. Duka kumaha mimitina nunjukna teh ka Dinas Pendidikan pangmilariankeun Pak Kadis guru nu bisa ngarang lagu kira-kira kitu. Pak Kadis nunjukna ka simkuring. Ngawitan dia asongkeun teh lirik laguna tanapi rumpaka laguna. Kapukur waktu nuju ulang di mana Pak? 2005. Nu 2005 mah nuju di SMP 14. SMP 14. Ngada merumpakan lagu heula ka Anggo. Terus we di damel laguna dugi ka direkam. Sareng rekaman lagu Wajar Dikdas harita teh. Dibayar ku Pemkot. Janten lagu Kota Resik mah lagu anu hak ciptana tos janten laguna tos janten milik Pemkot Kota Tasik. Eta teh. Sok sanaos nama pencipta nama simkuring. Janten upami simkuring bagade ngangkanakeun lagu eta kanggo komersil. Kada seizin Pemkot gitu. Tapi upami bade direkam ku Kang Cepi di Arsmen Baru atau napi Arsmen Enggal eta mah bebas. Di cover mah bebas gitu banyak. Mung upami bade dikomersilkeun, pami da di damel kaset, CD terus dicagalekeun kada izin Pemkot eta mah. Lagu eta mah khusus. Abi ge ninggal anu ieu Pak lagu anu Milangkala eta teh. Eta mah kamari tahun 2002. Enggalkeun eta mah nya. 5. Mohon. Eta mah dugi sareng guru-guru ti Indihiang. Nah, abi teh ninggal teh kan seueur anu ngiring guru-guru gitu Pak eta. Kumaha dongengna Pak? Eta mah anu ngawih ti Indihiang, anu mayar studio nage ti wilayah Indihiang. Ti Pemkot mah alhamdulillah teu acan dugi ka ieu mah nganuhunkeun oge ka pengarangna. Pek dugikeun tah, acan nganuhunkeun acan. Janten barbaro amplop meureun nya. Nganuhunkeun ge acan. Mung anu ngawih nama da guru-guru eta mah ngamarodal nyalira. Studio nage gitu. Sanes ngawibirah nya. Eta mah dina raraga naon teh? Kanyaah begitu ka Tasik gitu banyak guru-guru teh. Kanyaah guru-guru ka Kota Tasik. Gitu. Namun ari tema nama eusi nama ngawilijengkeun ulang tahun Kota Tasik. Tapi da acan aya acan nganuhunkeun Pemkot mah. Duka meureun tahun hareup nganuhunkeun anak. Mudah-mudahan Pak. Mun aya umur. Ya. Tah gitu geuning angga lakon teh. Duh. Malah aya nu lucu. Kumaha Pak? Sering ulang tahun Kota Tasik Resik dinyanyikan, dihariringkeun. Tapi da can pernah lagu pengarang lagu nama dionang. Oh gitu Pak? Can pernah. Dionang pengarang laguna di nararaga tepung tahun Kota Tasik. Di haturanan pengarang laguna diulam khusus nganggo undangan sana ya. Pengarangna. Aya oge ku WA tira rencangan eta mah pada di damelna di Dinas Pariwisata ngeureun itu. Kang diantos sumping urang nonton ulang tahun Kota Tasik kalarasan lagu Akang bade dinyanyikeun kitu wungkul. Undangan resmi mah teu acan aya. Hilapeun meureun nya digana teh. Yen pengarangna teh boha disangkana geus teu aya di dunya meureun padahal hirup tanah. Gitu. Ya. Eta angga euy. Cik eta mah pananang senarine heula. Aya Neng Ola ieu sakedeung angga. Dibuka we Pak eta teh ieu nana tutupna. Neng Ola mangga bisa teu diundang kitu nya Kang. Teu aneh ya. Da teu ngarti teuing kulantaran teu apa. Atau moal mungkin eta apa mah tapi
atuh menelusuri atunya Ya kudu nama. da moal jauh berenang ti Ya. urang Kudu nama. seharusnya pemerintah itu Cing sok ka dieu neng ola. Aduh. Mau dipirik agak sih teh? sok gancang lempang. Heeh. Alah, tabelah dieu neng ola ya. Sebelah dia nama. Oh salim heula cenah. Oh. Cek. Nah, Lah. Ya. Anjir, euy seungit Orson bajuna. Kacau. singit setelan. Tes. Aduh. Cecanakan geuning eta mah. Nya tuh Kang. Aya nama. Aduh. Cing Aduh si guru teu kiceul. Nyirian, aduh nyirian iya. si guru Asa jadi tegang ki ya di dia mah. ada dak serak gue. Asa jadi tegang ki ya kan. Gesan mah di ditu nya. Dia biasa di ditu. Bade naon neng ola? Tadi di teh abi teh bade mere beja, sesi mere Ya, beja. sok, mere beja naon? Aya beja naon neng poe ayeuna? Beja wartawan dilarang meliput kegiatan SPG Tasikmalaya. Oh. SPPG Tasikmalaya. SPPG teh satuan Pemenuhan. Nah, kumaha teh satuan pembantu Pemenuhan. pembunuhan. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Nasional. Oh, persatuan Pemakai nasional seteh. Manya SPPG dawuh enan seteh. Kalah aing di bawah dia. Ke cicing lah salah saya. Satuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Satuan pemersatuan Satuan Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi. satuan pernyatuan. Siapa geus geus sampur ah. Satuan keheula satuan Pelayanan, pemenuhan pemersatu Gizi. gizi. Ya. Cing sok kumaha tah? Oh, Kumaha beritana? Pernyatuan. Soe. Langsung we. Nah, jadi teh judulnya wartawan dilarang meliput kegiatan SPPG Tasikmalaya. Oh, ulah ngaliput cenah. Ada apa itu kan? Cing kumaha tah? Ada apa? Nah, kegiatan koordinasi dan rapat evaluasi SPG Tasikmalaya di Hotel Aston Jumat tanggal 10 bulan April 2026 menyisakan ironi yang sulit diabaikan. Di dalam ruangan membahas program untuk publik. Di luar ruangan, publik melalui wartawan justru diminta menunggu. Nah, sejumlah wartawan yang datang untuk meliputi kegiatan SPG Tasikmalaya tidak diperkenankan masuk oleh panitia. Alasan yang disampaikan, tidak ada undangan untuk wartawan. Bahkan jika ingin meliput, disebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari BGN, yaitu Badan Gizi Nasional. Nah, itu gila sih, kalau wartawan di daerah harus izin ke Badan Gizi Nasional di pusat. Ini lebih gila dari zaman Orde Baru. Nah, Sergah Ahmad Muhli, yaitu Ketua Komunitas Media Swaka atau Sawala, wartawan dan konten kreator aspiratif. Nah, belum Jadi selesai. temenang asup teh. Nya, Tadi bere asup. izin. Lain. Lain gitu. Lain gitu. Jadi Kumaha tuh? si wartawan teh teu meunang ngaliput rapat para SPPG. Tah anu jadi lantaran nama ting kunaon nya. Gitu. Kumaha di? Nah, belum selesai sampai di situ. Oh, sok tulikeun heula atuh. Muncul pernyataan yang cukup mengundang tanda tanya. Kegiatan tersebut sudah memiliki wartawan khusus, sebuah istilah yang bagi sebagian orang mungkin terdengar praktis, tapi bagi dunia jurnalistik ini seperti memilih satu mikrofon dan mematikan yang lain. Nah, perdebatan sempat terjadi antara wartawan dan panitia. Suasana memanas sebelum akhirnya diredam oleh panitia lain yang datang untuk merelai. Nah, ia menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa kegiatan SPPG Kota Tasikmalaya bersifat internal. Wartawan dipersilakan melakukan wawancara setelah acara selesai. Tah berita ieu teh ti lintaspriangan.com. Gitu geuning euy. Gitu. Jadi geus boga wartawan khusus eta mah. Ya Nah, padahal wartawan khusus. wartawan mah sebetulnya tidak harus memiliki undangan untuk meliput sesuatu mah. Da boga undang-undang sorangan kan ari pers Ya. mah gitu. Jadi teuing lah naon alasanna eta gitu. mah meureun. Meren. Meureun eta mah meureun. Nya Ada yang tidak dikemukakan. teuing lah nya. Tapi mudah-mudahan mah nya balener lah gitu nya. Ya, Harapan urang mudah-mudahan. mah minimal MBG na kabudak teh nepina teh bener gitu. Nah, Aya salenting bawaning angin kolepat ieu teh bawaning Ulah kilat. nepi ka MBG teh milik hayam atau milik etop. Bener. Loba Soalnya nyesa. tetangga urang loba nu curhat. MBG teh cenah geus milik hayam da budakna teh begieun.
Karena menuna Makanan bergizi Jadi parah ayam bahaya. gratis. kan jadi MBG makanan bergizi berentog gitu. Alah, cing neng wala aya naon dia di payun urang teh. Nah, mau selain sasajen euy. nya selain meracakan berita, ABG bade ngenalkeun ya produk UMKM khas Cing, Tasikmalaya. sok dia calik ya. Jeung Cik. baju. Lain pada hubung pamajikan nih nya bisi cangkeleun. Bisi cangkeleun. Nah, di dieu Cir geus teh meta we. abi gaduh roti nya Mohon. di Gourmandis. Cuma Oh, baca kumaha? mandis. Ya. Cing sok cobian neng wala. Cobian itu? Cobian atuh. Cing sok kumaha? Kang, cobian. Cobian atuh. Puasa teh. Puasa. Manya. Puasa penting. Oh ya ieu puasa. Podoan. Lain ai nu teh heula mah teu kudu dititah teh langsung muka aja. Heeh, anu teh heula mah can dititah ge, can ditawaran ge langsung dihabak. Tah ieu teh roti ti Gourmandis. Ieu teh roti teh ngeunah pisan tentuna ya. Ya. Rekomen pisan. Salain ti ngeunah oge ieu teh naon cik. Rotina teh lembut pisan Kang. Nya, Ngaosan mah. cik ngarosan ah. Oh. Bisa Sakedik keun mah. abi bohongnya, bisa Ya. nipu. Aya kang opananang hiji teh nya. Ya. Tah mah satu makanan berdua. Naon teh? Karena Tah, salain ti rotina lembut oge, ieu teh Bener, isina euy. loba Kang. Ya. Mantap, pokona rekomen pisan ya. Komo mun jang ngopi, jang ngeteh, pola mangeuna pisan Aya lah. rasa naon wae neng teh. Keju, Keju unggul. keju unggul teh. Tapi Kami minat keju kemana spesial, angkaleuna? Kalau minat, nya langsung we ieu aya nomor teleponnya di Neng dieu. diri juga hayangeun kali. Oh, ayo, sesak. Beda ku meurotna. ngeunah pisan. Iya pun pokona. anak koyongan sih kada minta hiji. Nah, hiji. Pulang urut saya teh kabina-bina Eta, eta. sekarang. Tanah Ya. dibungkus, dibungkus. Sama-sama. Sok, naon di neng? Nah, selain di roti oge, Pesek bapak meh. di dieu aya kameja Oh, kameja. dari By Ama. Nah, ieu teh kameja. Buka ningali. Oh, buka. Nah, Buka coba. tuh. Anggo, anggo. Aku tukang Ukuran buka, naon euy? Hei, Ukuran naon? cicing Aduh. seteh. Ya. Teh ka pamajikan teh kungsi mangbalikan baju lebaran. Ieu mah kudu dibalikeun deui nya. Aduh, tah. Ama, Ya, By Ama. jadi ya kameja teh nu si Ama. Aduh, euy alus Nah. pisan euy. Ieu cocok buat Gen Z ataupun milenial, cocok banget. Ya. Kayak Ayo buat- mah umur 70 ge alus make ieu mah. Nya emang cocok. Nya bakal jadi geulisnya. Bakal lebih wah, berfashion. Oh, tinggal dijaba ieu mah bahanna ge Alus. tiis karena Entah hareudang gini teu ya. hareudang. Ya. Jeung ieu cocok jangan ngampus, pokoknya jangan ngafe, jeung ibu-ibu nu jalan-jalan ya cocok pakai ieu lah. Ah. Halus pokoknya jangan difoto. Ya. Ari bahanna tina naon cenah neng? Tina Bahannya kain ieu. seteh. Heeh, atuh pan jenis. Tina kue tina plastik. Naon eta teh emak? Ama. By Ama. Oh, ama. Ya, bayi ama. Jadi gaya Instagramna Cik, naon Instagramna? byama.com. Ah, jadi- Cik Buat- media sosialna neng sebutkeun. kumaha? Media sosialna sebutkeun. Naon wae eta? Nah, naon di wae? dieu teh aya Shopee-na. Shopee. Amachlot. Ama Cloud, terus Iya. aya Instagramna Terus aya Instagramna by Ama. underscore. Ya. Terus Sekarang aya TikTokna by Ama, by dot Amachlot. ama Cloud. Iya, Nah. Clot. Pokoknya mah iya nya. Jadi buat teman-teman yang berminat silakan. Tadinya Kepoin. ini mau kita gelang. Gelang teh geber lelang. Lelang. Tapi dikarenakan nyaah gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang minat bisa langsung kunjungi akun media sosialnya. Gitu. Nah, ayeuna kangge pemirsa nu bade ngiring promosi UMKM atau napi produk seperti kieu mangga kuningakeun yang olah. Tah, kanggo Bisi majarkeun mayar. nya teu kanggo bare sadaya anu ieu mau memproduksiin Promosiin. Nah, kanggo bare sadaya anu bade ngapromosikeun UMKM produk khas Tasikmalaya langsung wae bisa ngepoan IG-na, Facebook-na sareng follow Instagramna oge, sareng juga subscribe YouTube-na gitu. Tah, eta. Pokoknya mah kantun DM we, Iya. karena Instagram Kongres. Atau hubungi Kang Cacang ya Tah, Kang. ya. Yuk kopina berapa? Lan, Kopi kopi naon? Siloka Ya, kumaha? irah pisan. Oh, nya. Aduh. Gitu neng olahnya, Iya cekap. Kang, cekap. Aduh, mangga canak deh bilih ku Kang Cacang ieu. Acukna. Ai Alah. pajar teh keur mas kawin. Hah? Ai pajar teh keur. Bisa dipakai hantaran. Aduh. Ya. Aduh, kela ari Kang Pongkir kemana Kang Cacang? Sik sauran ka dia? Tah.
Cik ayeuna urang dangukeun heula salah sawios lagu kenging pananang sos widi paye. Aduh, kalau euy mana ieu teh? Oh iya nya. Kela kacapina ge eueuhan. Kacapi itu, Pak. Eueuhan. Udah ku eueuhan. Rada ngagerung ya euy. Aya tadi mah alus. Tak wayangna neng dabal tugas ieu cekelan gitu. Aya teh. Nah, Cepengan. ieu laguna anu Tasik Kota Resik. Cik. Kela. Euy. Beda laras. Oh beda laras. Beda laras. Sok we atuh. Maka Kang Pokir ka dieu heula. Ah, iya euy. Waalaikumsalam. Allah. Atoh panggih teh. Aduh. Iya, salim ya. Salaman ieu. Ah, paling dia. Benten. Cekap. Oh, cekap. Geus cenah. Alah. Sabari ieu nungguan maneh angka. Abi langsung ke Kang Pongkir heula. Di mana urang teh teh? Di mana jauh ka dieu urang teh? Ka tuh abi hayong melakap. Oh nya sok atuh sok santai we tenang. Pada. Pan Bapak ieu masuk mukodi mah. Nya sok we muka di mah heula. Pajantan aslinya mah abi teh cicingun gitu. Jadi ieu mah lunguh laras. Ah ieu mah ngaramekeun we gitu nya. Ya. Bawa bilih nah ya jelema teh sengklek bilih gitu. Itu Pak laras lagi abi lunguh. Ah, alhamdulillah nih. Aduh, aing pakai bahasa Indonesia ieu mah. Kita sudah kedatangan Kang Pongkir. Sebetulnya Kang Pongkir sudah pernah datang ke sini, tapi kita datangkan lagi karena banyak permintaan. Kang Pongkir deui cenah. Bener aslina. Kang Pongkir deui cenah. Nah, tapi kalau kemarin di episode waktu itu Kang Pongkir membahas tentang teater. Nah, hari ini beliau datang dengan apa namanya? Topik yang berbeda. Cik, urang ngomong ke naon ya. Soalnya katinggal ya katawis. Tinggali buru bajuna ge atuh. Ada baju aya Jepang batikan gitu, naon. seragam. Sing demi Allah lain uing. Nginjem itu. Nginjem. Pan geus dibere hiji ewang ka mana? Iraha ini sok kitu. Pan datang ge henteu uing mah. Alah. Nah, ini beliau datang hari ini sebagai ketua komite. Aduh, euy. Ketua komite teater ieu teh. Oh, komite teacher. Komite teater. Sekaligus sekarang teh ayeuna teh jadi dua jabatan enggak? Ngarangkep jantan naon? Ketua pelaksana. Ketua pelaksana naon? Ngarumat hulu cai atuh. Oh, iya teh. Nya, ieu teh ketua ruatan ye. Sampingan teh nungguan kosan per jam cenah teh. Nya, aduh. Tah, cik. Ngaruat. Ruat. Ayo. Secara Pak Yui mah Pak podcastnya Pak. Waktuna. Pananang dia pananang. Sok atur lah. Ayo teh lama kumaha teh heula? Teh heula kumaha generan minta izin teh? Eta jeung kepala narasumber teh. Masuk terus kan. Ka mana? Oh, aing mah waka-waka. Nuhun nya. Lebih kabebas ki acaranya. Tah, setacan kana proses kreatif anu ayeuna di payunan Kang. Cik ayeuna cobi ngeunaan komite heula. Aduh, jadi kadinya. Keun bae atuh. Cik manawi komite teater ka payun prosesna bade dikumahakeun. Aduh. Salami 5 tahun ieu. Cik. Soalna ngangkleung kita 5 tahun teh. Kumaha Cik? Sebenarnya mah ari program pantos terang sararea pantennya Kang Cepi, Kang Asep Cacang. Simple di divisi teater mah ari nu mengikat sareng wajib mah da sanes divisinya. Ya. Komite. Nu mengikat wajib eta mah salaresna mung mengadakan festival teater. Ya. Paling leutik panginten sakota atawa sawilayah Priangan Timur, nya gedena meureun sa-Jawa Barat. Eta oge dilaksanakeunana kapan jigjag gitu. Henteu tiap tahun, bisa 2 tahun sekali gitu. Salaresna mah eta. Ya. Ngan ari secara prinsipil nama memang luas gitu. Prinsipil nama.
dan sebagainya lah gitu. Kondusivitas dan seterusnya seperti itu. Ngan ngeunahna. Eta euy. Ngeunahna nya kitu teh ari komite teater mah teu pati loba gawe oge da memang geus digarawe insan teaterna teh gitu. Teu kudu dititah bersatu da geus bersatu gitu. Rek momentum naon wae oge main di dieu bring araya kabeh saleuseurian ngaropi. Oh maksudna mah teh jiga urang meureun Kang Cecak. Aduh sanes nyinira. Keun bae da emang gitu. Dan memang gitu kayaannya gitu. Yang ada kamari acara HTDU Hari Teater Sedunia berat ngeriungnya. Itu kudu diinisiasi ku komite gitu. Kudu nurut ke komite bersatu urang nyeun dan teu da memang geus aya acarana oge. Sebenarnya mah heula di abi ge bersatu. Kan bersatu nanti lain ngariung. Berkali itu satu, kali itu satu. Jadi geus masing-masing gitu. Dina acara kitu kapan cerik bareng, seserian bareng jeung sanyana di eta gitu. Lain rekayasanya. Lain rekayasa. Gitu. Jadi sebenarnya mah henang-hening urang teh nya gawe teh naonnya gitu nya. Lamun urang maksakeun kudu gitu misalkan bersekutu teh kudu atas nama dijakeun gitu. Nah, eta anu keur ngalaras kacape nepi ka biasana teh capek nanti ku wilayah gitu. Kudu atas nama dengan izin saya. Eta. Nu kitu nu tatay anjingan. Tatay anjingan. Da esensi. Eta. Lupa sina persoalan demi Sunda. Eta gampang pan urang datang ke acara HTDU kamari urang datang santai engke mengatasnamakan saya panatuti komite samutan atuh. Nah, Yuk lagi diharap. Gitu. Mencanangkeun tahun harap di mana HTDU? Oh, urang di teater 28 sapu langsung teu kudu. Oh, atas nama dia KKT. Riweuh lah gitu. Jadi bener-bener asik lah gitu. Urang gawe naonnya. Geuleuh sebenarnya dina kesenian aya birokrasian nya. Bener teu? Mohon gitu. Jadi saya namanya lepas we gitu. Tapi da anu hayang ribet-ribet karep aya oge teh. Teu naon lah. Bebas eta mah. Bebas. Aduh, jadi gitu tah. Teater mah ngahenang-ngahening si goreng. Beda jeung di urang gitu. Ya. Anu teh sanes siniran Teh sawios da abi mah. terus. tapi lamun aya nu kasinir Ya emang gitu ayana. Alah, tah cik ayeuna aya beja ye selenting bawaning angin. Geus lain beja deui ieu mah ketang. Sabab urang ngarandapan hiji video Kang Cecang. Menteri Kebudayaan Fadli John eta mere pangwilujeng ya karena hiji acara nu digelar ku DKKT acara naon eta teh. Aduh. Ya supados masyarakat Tasikmalaya uningaeun. Kieu. Rame ieu cari. Maaf. lain pas lah Cek pananang teh naon ieu cenah. Upami teh aya pananang sos ka dieu kumpu abdi tah. aing seubeul Aduh. tunggal episode aya jelema ieu setruk aing Janten kaping 22 teh urang sadayana jelema manusia sealam dunia. Aing mah teh ilu-ilu. Ya ieu mah bewara sakantenan huleum mah. Kaping 22 teh disepakati bakal aya memperingati Hari Bumi Internasional. Heeh. Jadi lain uing anu nyieun-nyieun acara tanggal 22 teh. 22 ayeuna berarti sabaraha poe deui? Ayeuna 10 poe deui. ayeuna tanggal 13 Atuh lain 10. salapan Oh, itulah salapan. Itu aya kabangna. Hari Bumi. Iya teh. Lajang. Urang Tasik oge atuh gitu. Da geus bogoh ka Tasik sebagai epicentrum. Waduh. Ceroy berat. Epicentrum dan selaku banjir wae. anjir tah urang teh yang geuna resep Gitu. Jadi rek direah-reah Hari Bumi
internasional teh ku urang Tasik tempatna di Tasik. Insya Allah ieu teh lain jang orang Tasikeun hungkul. Malihan masa Jawa Barat oge insya Allah ngabring kadarieu kitu nya mudah-mudahan da kitu teh konten oge ieu teh konten lumayan ageng panginten. Mawa artis-artis Diantawis nu sawa emang. aduh Cik artis nama artis Sunda artis nama hiji Ohang lamun jadi Sule tilu Tulu Ki Daus Cepopon Lima. Oni Aib bancet. benar Terus teh macam kalau leungit suku pos. Leungit. Aib betul. perhatian disebutan saya inget-inget Oh iya ta. seker Aya, atuh eta Aya Oni SOS. buka kasana buka Aya Ogi. Ogi Terus teh aya kumaha kalau balikan ngitung balikan deui sok balikan deui aya Oni SOS. Hiji. Ogi SOS. dua Ari SOS. tilu Mai Lea. SOS tuh Itu eta mah. Lea sih eta mah. lima Aya Ohang. genep Oh nying guru urang ieu mah yeuh. Aya Aman Amin. aman amin apa tujuhnya Tiga aman rot. amin Aman Jadi boleh. 8. bolon Ya. panitia Aya Koh Ganjar. panitia Aya Koh Ganjar. Abdi panitia panitia makin memtek Ya. Diki Chandra ya Oh aya Diki Chandra. eta lepet kana naon eta lepetna Heuh, lepet kana naon bintang tamu Diki Chandra. Mohon. Ya salaku Ais Pangampi eta mah. oh Ais Pangampi Ya, Ais Pangampi. Aya Abang Bolon kumaha Astagfirullah Astagfirullah eta keukeuh maneh. Cik, tas kumaha deui Kang? Ieu teh kumaha wae acara teh? Tah. Ada kana rondon atau Sok bebas ngajelaskeun we kabeh kumaha. nah rondonnya mah biasanya ya hiji tah isuk-isuk teh jelema-jelema Yo. Bukan. Teu naon itu Wah, teh. jangan gerung. Cabut. Sabotase. Kadang-kadang ngomongkeun kesenian. tapi heuy Cabut. baterai na lahir Heuy, lahir baterai turunkeun. Tina mixer turunkeun. Tah. kenoran sih Tah, geus lah. Nah, Pak, jadi yang ngejeng deui. Kagak wae. Turunkeun. Baloikeun eta mah teu Sok. Ti isuk-isuk yo sambil bewaranya Ya. ka masyarakat sedayana. Ti jam 8 teh karumpul di dadaha di lapangan. Di dadaha. GCC di dinya geuning. Oh, ngarumpul. Ya. Di mimiti aparat pemerintahan, aparatur, wali kota, wakil wali kota, karena itulah naon kepala dinas, kabag dan lain sebagainya, camat, karena itu area laras teh nasi kuning. selaras Ada acara gede yeuh. Rapi yeuh. Eta haladi. Ya. Teras tokoh-tokoh anu sanesna gitu seniman budayawan insyaallah sareng masyarakat anu sadayana. rampak pak Rampak Rampak. insyaallah. Nu teh datang cekekan. Ka imahna masing-masing. Nya ada kuah. Tajam. Aduh anjing. Ti tabu salapan Ya. ngayakeun konvoy. Konvoy. Konvoy heula. Lamun zaman baheula mah disebutna teh meureun helaran. Olaran. Ya. di mana ka mana pak Ngurilingan kota Tasik. Ngurilingan kota Mana we Tasik. anu tempat strategis, Ya. anu rame gitu. Bari bewara, saudara-saudara sekalian. Waduh. Kapal udara di talian. Gitu ya. Doain enggak do. Bisa ngabarol. Ingat nyalu. Baheula. kantos kacau Calung hero itu. Bogaeun kelompok calung. Abi teh tigre. Salunger. Kagak apa.
di rombongan. Konvoy. Ngurilingan tasik. Ngurilingan tasik, bari dadah-dadah. Berarti teh lalino aduh aing euy. Saorean piluan teh. Asa era kikieunan tah. Sakumaha gitu. Ya. Gitu. Tah, itu teh ruteuna teh ka naon manusia deui. Manusia teh. Geus teh tuluykeun heula. Tajak ah. Kasih itu gede. Tah, Situ di gede. Ngojai. Benar. Oh, ente. Benar, eta mah. Hah? Rek aya nu ngojai mangga. Oh nya. Rek potram mangga. Oh nya. Jadi Teu acara nguruskeun. Teu nguruskeun nu ngojai. Ai si lain. Lain. Emang teu apa? Pan aya nu viral di situ gede teh bisa ngojai. Tuh. Ngojai. Maneh mana tinggal zaman Ya teh. ilaha illallah. Piraha. Ya Allah, kapan make ieu tah, make sagala aya Naon? aya pagawe. 1.000 eta. Heeh, lah jadi lamun ngajol teh moal teuleum. Oh, make pelampung. 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 Eta. Ya. Benar serius. Serius. Pan viral eta teh. Benar. Tah coba bisa mam di atas sakit. Bisa ya Mangga mah. tuang di luhur rakit. Ulun. Ulin geramatakna si teh. La ilaha illallah. Iya ketua itu kumaha teu ngarti. Maneh mana ulin teh ke pasir kuntul ayo. Situ gede atuh. Ulin. Pajeng satos ngojai dirinya botram kumadi. Botram, Ya. botram. Dan cewek pada berarti pertama tidak euy. penyambutan acara aya, terus Ya. pelepasan di aya. Didinya dilajeng ka titik acara Oh. ka venue utama Oh. gitu nya eta di Cibuni Gelis. Tah. Bungur Sari, Bungur Kota Sari. Tasikmalaya. Ya. Nah, didinya teh kapan pusatna hulu cai didinya teh. Anu mengaliri banyak sungai di Kota Tasikmalaya, aya leuweungna. Jadi acara utamana teh penanaman 1000 pohon jeung ngaruat hulu cai gitu. Ya. Menyelamatkan planet ini. Gokrin dah. Ya. Sarudatnya. Lajeng. Ari ngaruat nama penginten terang lah tata Oh. oke penginten sigan mah aya kiladang nya. Oh, tapi ge terang pisan nu terang eta ge nya. Saha eta pada ngaruatna? Saha pada ngaruatna? Kayak aya kukilana. Oh, Anjeunna oh, bagianana. Kesepuhan. Kasepuhan. Atuh ku urang mah kuriak jelema teh kalabur mun diruat ku urang mah. Tapi duka sae eta oge nya. Duka sae nu bade ngaruat teh Ya. kan pasti oge aya tim pasti. Geus lah da. Tim. Sagala ge kudu ku ahlina si teh. Tah kedah ku ahlina. kedah ku ahlina. Nyarang Amun, hujan. ya. Tah eta teh waktosna ti asal dugi ka magrib. Ya. Gitu. Ti asal dugi ka magrib ge salarasna mah tos aya raramean di dinya teh. Ngan urang mah pedah can datang atau can nyampe ka dinya geus aya raramean anu diayakeun ku masyarakat setempat. Di antawisna. Atuh. Teuing. Pan eta mah acara masyarakat. Oh, pan panitia makanya hawan beneran. Nya rek kagoni eta mah mangga. Atur lah eta mah segala ge ieu sih teh. Lajeng. Dewasa kahayang mah. Aduh. Doni kena salung teh naon. Nah. Tuh dugi ka sabaraha? Oh, sekedap deui, Pak, sekedap deui, Pak. Kerap deui mohon. Ya, lajeng. Tah ti magrib aya acara tawasulan Ya. gitu istighosa dan lain sebagainya. Nah, setelah isya baru acara raramean. Anu tadi gitu. teh. Raramean di kelompok-kelompok seni Kota Tasikmalaya Ya. dugikeun ka Tabuh Salapan Wengi. Ya. Tabuh Salapan Wengi baru bintang tamu semalam suntuk bersama anak. Itu geuning euy. Jadi pokokna mah suping we nya keping dua-dua. Ring tadi itu. Bringkeun. Tah eta. Cik enak ka pananang deui. Pananang. Urang lajengkeun penggunaman tadi salit deui nya. Geus ieu teh sabaraha tos sajam langkungnya. Tah. Atosnya. Tah pananang kapayun pangintenan dina proses kreatif boh nulis kitunya nyerat atanapi berkesenian kinten-kinten bade sapertos kumaha Pak. Tetap produktif nyerat gitu. Nah dina lagu atanapi dina nulis sanes atanapi kumaha Pak. Moal incah balilahan bara netep dina miara budaya Sunda panginitan pamiangan tidinya. Ngarang lagu digarap satungtung ka Allah dipasang kemampuan. Ya. Nyerat oge sami. Ya. Satungtung Allah ngawidian masang kemampuan bade teras digarap. Ya. Nyerat ngarang lagu
ngaping anu hoyong diajar ngawi jeung sajadi. Ya. Kurang langkung gitu. Mohon. Pami aya nu naon namina teh hoyong ieu Pak dilatih ku Bapak langsung gitu. Biasa Pak. Biasa tiap dinten Sabtu tabu 10 teh sok aya latihan di Rompok. Gratis. Gratis. Mohon. Iya. Tapi umumna anu dilatih teh anu maksana hoyong rarekaman kana rekaman pop Sunda pangdamekeun laguna teh singgeureung di dinya. Dilatihkeun di dinya sareng latihan vokal anu leres kumaha ngawi. Mohon. Nah, gitu diantar sana. Mohon. Sabtu. Upami latihan alat-alat kesenian mah eta masuk anu ngulem pangalatikeun di sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu. Jadi di Rompok teh kadu alatna ngarti. Mohon. Tah saupami ngeunaan ieu Pak karya anu mangrupi buku ya Pak. Bilih aya kadang wargi anu hoyong ngagaleuh kumaha Pak? Langsung nga-WA wae. Upami meregian buku kumpulan sajak sareng kumpulan sarpon kalangan simkuring biasa nga-WA ka 081 220 genep salapan 83 58. Nah, kayak ditampilkeun ya WA-na. Tah eta. Atanapi kana TikTok oge biasa. Oh ya TikTok apa? Aya. TikTok. Ya. Pangintenan aya nu bade dugikeun kanggo para nonoman Pak, khususna nu aya di Tasikmalaya. Nonoman Sunda Leres. biara budaya sorangan mun rumasa ngarasa urang Sunda. Kitu unggul. Ya. Urang Sunda ulah cengeng, ulah belikan, ulah bosenan. Mengpeung waktu masih panjang mengora manfaatkeun waktu, manfaatkeun umur. Dah hidup mah cantang tuh bakal ngalaman lebih kakolot. Ayo nu kolot mah ngalaman jadi budak. Ya. Maning geus sian kudu positif. Ulah aya geng-geng motor lah keur naon lah. Ngaganggu ketertiban masyarakat. Setuju Pak. Naon lah mabok-mabokan teu puguh lain zamana lah. Maning ngalah duit sing bener digawe sing bener. Lamun nyaraah ka indung bapak jeung ka diri sorangan. Ya. Gitu. Kita mungkin ahlak nu halus mun nyaah ka kolot sorangan jeung nyaah ka diri sorangan. Gitu. Eta euy. Aduh. Cing agak bener kita kecepet teh? Bener kan teu Tuhurung? Geus atuh di tuhurung mah. Lila deui. Tah gitu pemirsa semuanya alhamdulillah kita sudah 1,5 jam lebih berbincang. Atur nuhun Pak, mugia sehat, terus berkarya. Oke Kang Pongkir, wilujeng mayunan acara nu sakitu agrengna. Selamat bertugas. Mayar sabaraha euy? Oke, nanti kita jumpa tanggal 22 di Gunung non teh? Cibuni Gelis ya. Bungur Sari Tasikmalaya. Atur nuhun. Sampai jumpa di Kongres episode 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.